sampurasun palawargi. Tah pernah lanjutkan deui real nu kamari teh tentang naon anu nyieun betah di Jerman teh. Jadi aya hiji hal deui nu nyieun betah di Jerman teh. Ta eta work life balance nya. Jadi orang teh di Jerman bener-bener seimbang hirup teh. Mun urang geus gesan gawe nya geus we, geusan. Bos teh malah ngaganggu urang gitu. HP di pareuman moal. Terus jatah cuti lumayan. Rata-rata 20 genep sampai 30 poe satahunnya. Eta teh can asup tanggal beureum. Jadi mun dijumlahkeun mah kira-kira 40 poean lah nya. Jadi lumayan nya, dek teu ngeudah kumaha di dieu gitu aya jatah cuti. Kualitas hirupna lumayan ngeunah gitu. Terus mun geuring kumaha hajang, mun geuring ge aya deui gitu. Geuring mah geuring we dieu mah. Dek kumaha deui tinggal cicing gitu nya. Kegoleran sare. Jadi nya eta lah salah sahiji na oge kunaon abdi teh betah di dieu gitu nya. Nya gitu heula lah di Jerman banyak kayak urang lajengkeun deui.